Cepot cager. Alhamdulillah sehat, Bapak sehat. Oh, alhamdulillah. Ya. Isukan manggung di mana isukan? Kenying mah libur, Pak. Pak Geto? Libur kene. Nah, terus libur. Ulah tuh. Kira arek manggung nada ya. Ya ke tangga. Cenah kabenge beja nek manggung di Jerman. Uning di mana, Bapak? Di Jerman. Beritana. Itu abdi mah di Jerman mana? Di Jerman, di Berlin cenah nek main. Tuh, dajan. Wajan. Ya mangkat teh sorangan main tuh. Aduh, lamun kedunungan, wah geus gelut ieu. Wani kita cepet gelut. Wani kita cepet. Maka jeung teu wani. Iya. Si genunya. Kan era kedunungan. Bapak mah ngeungelan abdi moal naon tapi lamun bapak ditengah ku abdi meureun teh gemep mah. Oh, aduh. Nyaan itu. Nya pan abdi mah kai atuh. Kain ngeungeulna kumaha Bapak? Bapak? Anak bapak ngeungelan abdi kadon bapak nu nyeri. Heeh nya. Nya. Atong di teungeu. Di kumaha? Cabut we sirahna ku. Ulah, Pak. Ieu teh di olahraga Ulang tahun. milang kala. Milang teh ngitung, Kala waktu. kala teh waktu. Artina tiap tahun kudu diitung ieu waktu. Naon nu tos karanapan, naon nu bakal kalakonan. Jadi boga evaluasi masa lalu, perencanaan masa depan. Karanapan naon? Karanapan banjir. Di mana eta banjir? Disusukan banjir. Ai susukan di mana sumerna? Di luhur di tonggo. Kuring rada melang ayeuna teh. Tonggohna kebon tehna geus jadi bangunan hungkul. Rada melang. Tatangkalana leungit kabeh jadi bangunan. Engke lamun hujan turun cai nyurug langsung kawalungan. Bedah deui di lebak. Bahaya. Ulah nepi ka kitu banyak. Nya kudu dievaluasi kebijakan-kebijakan anu kurang tepatna. Sabab naon? Pangwangunan teh lain ukur jengen urang poe ieu, kudu jengen anak incu urang kaharep. Gunung teu meunang ditutup, sagara teu meunang dibedah. Eta prinsip-prinsip ekologi. Leuweung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Jadi leuweungna kudu awian, gunungna di belah ditu, lengkobna balongan, kahandap balong kalebak aya sawahan. Lamun leuweung dituaran, lebak diarugan, sawah di betonan, banjir mah pasti datang di sana aja ngadoa we. Ngamek aing palebah dieu mah. Iya, Pak, kadak kitu, Pak. Naon sababna kudu diingetkeun. Sabab lamun geus jadi musibah mah anger nu ripuh mah rakyat leutik. Rakyat gede ge Pak, ka musibahan mah ngaripu meureun. Nu gede mah banjir bisa pindah ke hotel. Ari nu leutik Nek pindah ke mana? Pan aing teh ngalaman tapi katungtung belah ditu nganter-nganterkeun kejo tengah peuting. Jadi nyarita teh lain ukur nyarita kun ngungkul ngalaman. ngalaman. Mobil aing teh tapi ka aing teh bener deui teh lelep di Karawang.